Bismillahirrahmanirrahim. Ada tarikan siap sakali deui semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nu ngajawab salam didoakeun sing laloba duit. Geninya karena duit mah jalinger angin lagi kararik. Nu ngajawab salam didoakeun deui sing tiasa angkat ka tanah suci Mekah. Hoyong ka Mekah hoyong. Ibu-ibu hoyong ka Mekah. Entos daftar. Oh itu saha rek nawah tuan cendatar mah euceul. Tapi mudah-mudahan sing aya nasib angkat ka tanah suci Mekah. Asal sing rajin we ngadoana nya. Komo ye ngadoana tengah peuting mah. Osok ye ibu-ibu udang teu peuting osok. Ka mana? Ka cai. Ka cai teh ngadon. Pipis alus jujurnya. Entos pipis. Dorong. Nisan heula oge heula nanaon teh. Entos pipis sare deui ih uyuhan teu barai hangseuh. Ieu ari ngomong teh sing bener da ibu sing bener. Sok balikan deui entos pipis nih. Nisa, entos nisa. Calana pake deui astagfirullah ilik itu. Nepi ka poho teu calana. Lain orang dia mah geus kabiasaan suganya di mana tos pipis teh tarang nisa, tarang ke calana. Ih uyuhan amit-amit nya. Kada ulah kitu euceul nya. Lanjut. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi'lillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikrihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man pariha bina parih nabihi al-hadis. Sebelum lanjutkan, moga-moga para jamaah sadayana ngadoakeun heula ka abdi. Siap ngadoakeun abdi siap? Siap. Anu teu maca amin didoakeun bapak-bapak balik di dieu sing nyasab ka imah nini. Mending nyasab ka imah nini mending amin. Awas ibu-ibuna lamun cicing wae teu maca amin didoakeun balik di dieu salakina sing kawin deui ka cemimin. Aya di dieu cemimin aya? Mending salaki kawin deui mending amin. Setuju tuh sami kawin deui ibu? Moal coba ya bapak-bapak setuju kawin deui? Iya kiai setuju kawin deui? Setuju kiai oge euceul. Arek ibu setuju? Moal, pasti saya tambah moal dah. Parawan aya parawan? Loba parawan. Awas parawan lamun cicing wae teu maca
doakeun sing dilamar ku aki-aki. Mending dilamar ku aki-aki mending amin. Jawab sing kompak parawan. Mending dilamar ku aki-aki apa dilamar ku abdi? Selebel. Ayah pemuda ayah, awas pemuda. Lamun cicing wae henteu maca amin didoakeun jadi pemuda IPTN. Ani PTN Ikatan Pemuda Telat Nikah Garis Miring Jomblo aja. Ayah di dina jomblo aya. Saeutik loba. Lain lamun di karungan menang sabar karungan. Ieu saeutik karunya nya tapi tenang-tenang. Jomblo itu bukan berarti tidak laku, tetapi lebih tepatnya terlalu mahal untuk dimiliki. Karena yang gampang dimiliki itu gampang tersakiti. Asik. Kumaha barudak? Tapi tenang-tenang ya jomblo, saya doakan mudah-mudahan dikasih pasangan yang setia. Karena setia itu mahal gitu ya kan? Nggak bisa dibeli dengan uang, betul? Apalagi di zaman sekarang loba anu modus, betul? Ngomongna I love you, tapi tidak berani mengajak ke penghulu. Ngomongna sayang cinta, tapi tidak berani mengajak ke KUA. Bisa memberikan coklat, tapi tidak mampu memberi seperangkat alat sholat. Ngomongna si ganu heueuh. Ngomongna si ganu heueuh. My darling, my honey, happy baby sweetie, aku hampa tanpamu. Aku galau tanpa dirimu, aku berjanji akan membawa kamu ke waktu pelaminan. Pretai ucing sanguan. Mau nawe bobogohan 5 tahun ya hari kawin yang bebaturan sorangan. Mentak numpang heula nyeri pasti hate, betul? Hate geus nyeri lumpat kana panon sedih ngeluarkeun cai mata. Rek ngajak balikan jeung mantan, mantana kawin jeung batur. Tungtungan nyarande kana tangkal toge. Mulut we nyanyi lagu galau. Harusnya aku senang dan pilihmu dan bukan dia. Harusnya aku yang kau cinta dan bukan galau cek aing gitu. Makanya awas hati-hati dengan seseorang yang mencari modus. Makanya saya berani mengatakan laki-laki yang baik itu, laki-laki yang sejati itu adalah laki-laki yang takkan berani menyakiti hati seorang wanita. Karena wanita itu bukan diciptakan dari tulang tangan laki-laki. Karena wanita bukan untuk dipukul, bukan untuk disakiti, betul? Wanita bukan juga diciptakan dari tulang kaki. Karena wanita bukan untuk diinjek-injek. Wanita bukan juga diciptakan dari tulang punggung. Karena wanita bukan tulang punggung keluarga. Tetapi wanita diciptakan dari Allah dari tulang rusuk laki-laki sebelah kiri dekat dengan hati. Karena wanita itu ingin dimengerti bukan disakiti, betul? Kumaha barudak? Nah, gitu dukung ini mana teh dukungnya ulah saling sibuk. Tapi ibu bapak can beres. Tidak semua laki-laki suka menyakiti hati wanita. Teu kabeh lalaki kitu. Aya nu bageurna. Makanya nya lalaki teh ulah sok dinyeri, ulah dicap nyeri, ulah dikasaran. Sing nyaah ka salaki teh ye Bu nya. Sok lamun awewe ibu-ibu maot sahan rek ngagotong. Lalaki menguburkeun, menyolatan, ditahlilan. Ulah laki mentak sing karunya ka lalaki teh ulah sok dinyeri. Makanya saya berani mengatakan lagi, wanita yang baik itu adalah wanita yang takkan berani menyakiti hati seorang laki-laki. Kumaha barudak? Pokoknya penting enak ngaji menang well sebenarnya. Lanjut. Siap ngadokan abdi?
Moga-moga sim abdi sing panjang yuswa, sehat walafiat, ditambah-tambah rizki anu halal, anu berkah. Lamun rizki berkah bisa pergi ke Mekah, bisa tawaf keliling Ka'bah, pulangnya mampir dulu ke Jeddah, beli oleh-oleh tasbih sama sejadah, berikut kopiah. Alhamdulillah. Lanjut. Langkung tipayun sabada nyanggakeun tahiyatul mubarakah. Puja anu janten panghias raga timimiti urang muka kana ieu acara urang sanggakeun ka Allah anu maha kawasa. Puji anu janten panghias ati timimiti urang ngaji urang sanggakeun ka Gusti anu maha suci. Syukur anu teu tiasa diukur-ukur ku insinyur, ku direktur, ku gubernur, komo ku tukang cukur moal kaukur. Nya eta rasa syukur anu ngajantenkeun panolak takabur timimiti urang kumpul urang sanggakeun ka Allah anu maha luhur. Niti huan cinu mustari ninggang mangsa nu lugina, cenduk kana waktu nu rahayu ninggang kana mangsa nu waluya. Takdir teu tiasa dipungkir, qadar teu tiasa disingleun. Anu alhamdulillah dina ieu wengi nya sim abdi tiasa kempeng ngariung jeung nu ditiung. Paamprok jeung hok jeung make androk, patepang wajah jeung nu make kopreah. Dina ieu haplah mubarakah mugi kumpulna urang sadayana di tempat sing dikucuran rahmat sareng maghfirahna Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal salawat sinareng salamna mugi salamina dilimpah curahkeun, dikucurkeun dikocorkeun ka baginda alam, baginda tercinta, pimpinan di atas pimpinan, pemimpin anu cinta umat, pemimpin penegak keadilan, pendobrak kebatilan dan kemungkaran, yang memisahkan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang haram dan mana yang halal, yang mana arak dan yang mana teh kotak, yang mana alkohol dan yang mana teh botol, yang mana panggung pengajian dan yang mana panggung dangdutan, yakni Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, Nabi besar Muhammad. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabat, kepada tabiin, atba'ut tabiin, khususnya umumna pikeun urang sadayana selaku umatna Kangjeng Nabi, muslimin muslimat, mukminin mukminat, mudah-mudahan urang sadayananya sing kenging syafaati baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Hilap oge tega kantun yang saya hormati para guru, para kiai, para ustad, wabil khusus yang saya hormati guru kita bersama Bapak Kiai Haji Bapak Kiai Haji Asepnya atau biasa disebut Kiai etanya. Biasa hormati Ustad Komatnya, terus Ustad kadang saling di Ustad Mamannya. Pokoknya sadayana Ustad Kiai ajengan anu teu tiasa disebatan nami satu persatuna, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Makanya kita doakan ya, guru-guru kita, para kiai, para ustad dipanjangkan umurnya, amin. Disehatkan badannya, amin. Barokah ilmuna, barokah hirupna, amin ya rabbal. Udah khusus juga yang saya hormati sohibul bednya Bapak Haji Nana keluarga besar Bapak Haji Nana, urang doakeunnya mudah-mudahan dipanjangkeun umurna, disehatkeun ku Allah, dijembarkeun balik rezekina tur barokah, amin ya rabbal alamin. Bila poge tengah kantun yang saya hormati aparat pemerintah, dimulai ABRI angkatan bersenjata nepikeun ka abri urang anu pangbungsuna nyaeta TKA Tentara Karena Allah garis miring Hansip. Urang doakeun Bapak Hansip, Bapak RT, Bapak RW Araya, Bapak Lurah, aya urang doakeun we kabehnya mudah-mudahan aparat pemerintah sing jadi pemerintah anu adil bijaksana anu nyah ka rakyat, amin ya rabbal alamin. Teulah oge ka para jamaah sadayana anu hadir di tempat anu sakieu seueurna, masyaallah-nya bapak-bapak, terus ibu-ibu, pemuda-pemudi, remaja, remaji, remako, remati, katut roromehunana
Insyaallah sadayana kempel dia tempatnya komplit mudah-mudahan ulang sadayananya kempel dia tempat sing paranjang Yosua amin jembar milik rezeki amin anu teu damang sing disehatkeun ku Allah amin atuh bilihna ibu-ibunya nu barokah hutang mudah-mudahan balik di dia sing lunas kabeh bener-bener dia curiga ieu euy amina meuli karareki ikan hutang biasana nu tahi ka amina berarti galade suarana ucu hutangna cenah eta mah anu teh nyebut amin ka karak eta loba ho pulang-pulang mikiran hutang mudah sing walunas amin ya rabbal alamin alhamdulillah ieu nu hadir meni syuurnya alhamdulillah ieu pinuhnya alhamdulillah ngan ieu ku abdi tingali-tingali ieu nu hadir meni syuur ibu-ibu ieu bapak-bapak saeutik ieu nya emang benar si ibu-ibu mah kompak aslinya selalu kompak hebat ibu-ibu mah abdi ceramah ka Majalengka ka Garut ka Bandung ka Cianjur di mana-mana hadir teh nu seueur teh ibu-ibu sami wae nya alhamdulillah ibu-ibu selalu kompak benar asli alhamdulillah makanya saya jujur bu nya lamun abdi ceramah eueuh ibu-ibu terame sebab nu sok karamekeun mah ibu sok geura urang buktikeun anu angkat ka panaosan lolobana ibu anu angkat muludan rajaban lolobana ibu anu angkat ka pasar resep mesenan paket ibu anu resep ngomongkeun batur oge ibu anu resep ngagosip di dieu ibu anu sok manyun teu kaup salaki teu boga duit ibu anu sok nanjuk ieu para bebeja ka salakina ibu anu sok susurumputan nyokot duit dina dompet salakina ibu tangani kumplit atuh mentak di neraka oge lolobana ibu alhamdulillah iling itu alhamdulillah cenah Allah ya Rahman nah tapi insyaallah dah di dieu mah ibu-ibuna saroleha daraek nutupan aurat daraek make tiung di dieu mah teuing balik di dieu mah nya mentak da kanyahoan ku abdi oge ibu-ibu nu tara make tiung jeung usuk beda ka tempona teh nu tara make tiung we ayeuna we make tiung lagi da nyengsol we lagi ome-ome kumaha oge nya tempo we teu diomekeun banyak tapi saya bangga ka ibu-ibu kuna sebab kita semua lahir dalam rahim ibu-ibu betul can aya bejana lahir dalam rahim bapak-bapak meureun kumaha ngajuhuna piraku borojol tinaliang tah meureun jadi cuma lahir dalam rahim ibu-ibu saja betul tepuk tangan untuk ibu-ibu lainnya nyambung ari ngaji jeung murid TK kita tepuk tangan oge ngawararuh lanjut ibu bapak sadayana nembean ningali ka abdi nembean paingan atau ditempel teh ieu olohu di tadinya melohok wae ningalikeun abdi siga mujae kasaatan atuh pandangan pertama begitu menggoda semoga pertemuan pertama ini menjadikan kita sebuah keluarga di dunia wal akhirat. Amin. Yang selalu menyimpan rasa rindu dalam kalbu antara diriku dan dirimu. Makanya ada pepatah mengatakan, Bu, tak kenal maka tak sayang maka dari itu perkenalkan ibu bapak, nama saya adalah Muhammad Sofandi. Saha cenah? Abdi biasa disebutna Ustad Cabe Rawit. Timbul pertanyaan ti bapak-bapak yang Ustad cenah ari linggihna di mana? Bejaan ulah? Ya. Abdi linggih di Kampung Belendung. Lain Melendung kade ulah pahili teh. Melendung mah beda deui eta mah. Kampung Belendung. Desana Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Abdi asli orang Ciawi. Timbul deui pertanyaan ti ibu-ibu jeung parawan anu kararepo,
Jang ustad cenah ari umurna sabaraha tahun. Nah nyaho yang geus kanyarahoan gitu ya, muka kepo kabeh ya sieuna mah dieu. Alhamdulillah ibu bapaknya kieu oge abdi mah yuswa teh tos ayaan ieu. Atuh heueuh piraku eueuhan teh. Kieu oge abdi yuswa mah parantos 27 tahun. Nuhun asli. Sakia dedeg pangadegna, makanya jangan panggil aku anak kecil paman. Da leutik oge dicabak bang gadean. Kalau maksudna ngadean tanggung jawab. Nah, ini gitu. Ini tahun maksudnya seserian. Iya. Allah ya Rabbal alamin. Kade pikiran ulah pulang ke mana karep pade. Sapukeun pulang hareup. Allah ya Rabbal. Lanjut. Timbul pertanyaan ini. Dan ustad cenah ari statusna kumaha? Bejakeun ulah. Alhamdulillah status abdi masih jomblo happy. Masih single. Jadi misalkan lamun aya parawan yang mau daftar mengisi kekosongan hati saya, silakan untuk parawan masih halal mencintai saya untuk nini haram. Atuh geus teh buah edan nya nini mah. Dikeun bae ka aki-aki atuh mah. Da jangan teh ngorak keneh aku. Banyak. Sing panjang Yuswa nini amin. Ya rabbal alamin. Para jamaah ibu bapak, ngaosna urang anu singkat padat melekat. Dan nu penting mah ya urang teh balik mawa ilmu nu manfaat ilik itu kana berkah. Abung geus menang berkat ieu meureunnya. Hayang menang ilmu nu manfaat. Tade pikiran kana bongsang wae ieu kana berkah teu matahakanan can ngaji can naon. Makanya saya jauh-jauh di Ciawi, Bu. Datang ka dieu teu hayang nanaon, abdi mah teu hayang nanaon, Bu. Hiji we abdi mah hayang loba dulur. Astagfirullah kitu sujud Pak Kiai ayeuna. Bener duit ipang tarik lah ibu-ibu. Nyerean teng bener ya ibu-ibu. Hayang loba dulur ece Bu Pak. Ieu di mana-mana lamun urang geus loba dulur kakara ka dituna bakal gampang menta dukungan. Geus kana deui wae eta geus sararego kana duit sok nengahanan wae. Geus menta dukungan tah kakara ka dituna bakal gampang menta doa ti para jamaah sadayana. Pan tadi entos minta doa nah hayo kana duit wae moal balik. Keun duit mah ieu ulah sok disebut-sebut eta mah geus puguh ieu nya. Di Bapak Haji Nana eta mah nya. Gede leutik rahasia eta mah nya. Heeh rahasia kumaha milik we eta mah. Lamun mere gede berarti eling. Mun mere leutik berarti henteu. Gede eling pupus wanian deui ka Pak Haji eta nyebut eling. Abdi ge teu wani nyebut eling ka Pak Haji. Ieu ibu-ibu nyarenteng wanian. Bener ya ibu-ibu di mah wanian nya. Serius. Allah ya Rabbal. Ibu bapak seperti biasa sebelum dilanjutkan mungkin dina ceramah Nasim Abdi ayo ngasinggung rek ngambek moal rek gunduk rek ngomongkeun rek talali bener mau balik betah di dieu meureunnya jamaah jamaah lanjut teruskeun can tunduh asli siap tapi kaberes siap awas cak pokona lamun ieu ngaji encan beresnya pangaosan can beres encan ditutup ku doa ulah waka balik
pokoknya lamun ieu aya ibu-ibu bapak-bapak balik ti heula acara can beres pokoknya balik ti heula di leug-leug jurig pokoknya siap beres ya ayo daripada di leug-leug jurig sia manehkeun yang teu beres betul insya Allah lanjut wios teulah ieu kumaha lewatna saya Bu ari peuting mah nya nenen lanjut karena neneknya lanjut siap ngaos siap kupingkeun lagarande hadirin ibu bapak jamaah rahimakumullah alhamdulillahnya urang sadayana tiasa nyumponan kana pangulungna sahibul baitnya nyata dina syukuran walimatul hamlinya kekandungan 7 bulanannya tasyakuran mudah-mudahan ulang doakeunnya anu ngandungna sing sehat berkah salamet terus engke di mana lahiranana sing dilungsu lancarkeun lamun pamaget sing dijadikeun anak anu soleh lamun istri sing jadi anak anu solehah amin ya robbal alamin oke ieu bapak haji nana teh nya ngumpulkeun urang sadayana di tempat oke sejak ngagungkeun karena memperingati maulidna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makanya alhamdulillah ya titis tulis diajali buratan kalam anu maha kawasa urang sadayana tiasa kempel ngariung dia tempat sejak ngagungkeun memperingati maulidna Kangjeng Nabi alhamdulillah tahun ke tahun urang sadayana ku Gusti Allah masih keneh dipercanten dititipan umur sampai saat ieu urang bisa hadir muludan alhamdulillah ternyata ibu bapak peringatan maulid nabi diayakeun diramekeun lain di dieu hungkul dulur tapi seinternasional seluruh dunia yang bermadzhabkan ahlus sunnah wal jamaah serta kompak di mana datang bulan Rabiul Awal umat Islam adakan peringatan maulid nabi bawa ningku bunga alhamdulillah mentak ya urang kudu bunga ku lahirna Kangjeng Nabi ya kira-kira para jamaah bunga tah henteu alhamdulillah lamun urang bungah kana kelahiran Nabi sesuai pangandika Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki annal farah bi maulidi sallallahu alaihi wasallam matlubun saenyana bunga berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad matlubun diparentah dipurih naon elatna di qauli ta'ala sebab aya pangandika Allah ta'ala kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wallahu alam bimuradihi kul ucapkeun ku anjeun wahai Muhammad kalawan fadl Allah kalawan kurnia Allah kalawan rahmatna Allah saha rahmatna Allah adalah baginda Kangjeng Nabi Muhammad makanya dibaca ayatna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tepati-pati kami ngutus ka anjeun wahai Muhammad angin jadi rahmatikeun sakabeh alam jadi jelas ibu bapaknya Kangjeng Nabi teh jadi rahmatikeun sakabeh alam pikeun sakabeh makhluk margi lamun teu aya urang moal aya Kangjeng Nabi moal aya ieu dunya jeung eusina lamun teu aya Kangjeng Nabi bahkan lamun urang ieu rupa ningali kana sejarah di zaman jahiliyah sampai acan diutus Kangjeng Nabi ke alam dunia awewe kacida pisan hinana di zaman jahiliyah loba jelema arep bungeun boga budak awewe kunaon sebabna sebab awewe ieu lemah diajakan perang teu bisa jadi beban lalaki mentak harita keneh ieu loba awewe anu dibunuh hidup-hidup bahkan aya anu dikubur hidup-hidup begitu sadis di zaman jahiliyah sebelum diutus Kangjeng Nabi ke alam dunia tapi sabada saparantos diutus Kangjeng
aya surat An-Nisa betul nepi ka ditaekeun derajat awewe 3 tingkat beda lagi jeung bapak-bapak jeung lalaki pan aya qosidahna sok dinyanyiikeun ku ibu-ibu qosidahnya baheula ceu mimin ceu eba ceu kokom baheula sok nyanyi bari rebana teh nya nyanyikeun ulah lain rek ngawer moal ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding kau melahirkan lain akan jadi bekian kieu lagu tehnya tapi insya Allah ibu-ibu mah ridho mengandung deui melahirkan deui mengandung deui melahirkan deui eueuh kakapokna hebatna awewe teh eta dan ngajuru teh lain perkara anu gampang nyeri bener teh Bu ya ibu-ibu ngajuru nyeri henteu ari nyeuna henteu cenah rek teh nyeri kumaha atuh ibu bayangkeun ku urang puluhan urat saraf putus ketika ibu-ibu ngalahirkeun seorang anak mentang pantes ieu tarohanana nyawa makanya saya bangga ka ibu-ibu ya sebab urang ieu nu hadir teh dilahirkeun ku ibu-ibu betul ibu-ibu tuh hebat bisa ngabijilkeun orok tina liang mentak urang teh dulur kudu saladar hirup teh eling-eling kana liang atuh hirup teh da hirup urang mah teh jauh tina da urang mah ka mana-mana teh mamawa betul dan dina awak urang mah loba hakikatna Allah anu nyiptakeun syariatna urang bijil tina betul di dunia bapak-bapak banting tulang neangan duit ti isuk dikabulit kesang badak kesang leutik kalaluar demi ngabelaan liang cenah nepi ka budak bujang ye neangan parawan jeung calon pamajikan teh anu aya boleh ngamodaekeun lalaki ge jeung kaya di mana urang maot bakal asup deui kana datang tina liang balik oge kana bahkan ke bapak-bapak balik di dieu engke rada peuting rek neangan maksudna liang panto imah rek balik euceuh sok ngarares wae ieu cemimin teh nya aya di dieu cemimin ceuis cepapat cekokom ceuun serius asli di dieu kumplit keneh di Bogor mah geus parae Bu makanya begitu besar perjuangan seorang ibu ketika melahirkan seorang anak betul mentap ya barudak terutama sing nyaah ka indung oke bapak-bapak sing nyaah ka pamajikan betul margi salaki anu mulia teh salaki anu sok ngamuliakeun pamajikan salaki anu hebat teh salaki anu teu wani tunggal teungeul ka pamajikan da awewe teh lain lawankeun betul makana kade bapak-bapak pamajikan teh ulah sok nyeri ulah di kasaran apalagi melakukan KDR di zaman ayeuna loba laporan ke polisi kasus kekerasan dalam rumah tangga lalaki hungkul anu jadi korban lalaki anu dipenjara ibu-ibu aya teu anu dipenjara tuh aya ibu-ibu mah karena ibu-ibu itu nggak suka kekerasan ya Bu ya ibu-ibu itu maaf nggak suka kekerasan ngalamun keheuras ngampek gitu doang ibu-ibu teh ieu mah kumaha pamajikan hiji-hijina digenyeri wae pugu-pugu pamajikan teh ya HP-na aya nomorna aya WA-na aya der salakina SMS-an WA-an teleponan jeung pamajikan batur sok aya nu kitu di dieu sok aya nu kitu teh nganak keuyeut euceu apal keuyeut ari keuyeut matana sok nempel ka mana ka hareup matana mah ari leumpangna ka mana leumpangna ka gigir nu kitu teh keuyeut pugu-pugu pamajikan teh ye hayang jajan hayang ngabaso salaki boga duit kalau ngajajanan pamajikan batur eta teh keuyeut sok bantuan sing tarik naon itu bantuan pugu-pugu salaki teh geus boga pamajikan hayo kalau
salingkuh jeung pamajikan batur eta teh nu sok salingkuh teh ngaranna uyup cenanya. Ayeuna loba perselingkuhan bener teu Bu Pak di kalangan artis bahkan di kalangan masyarakat. Mentak awal mulana teh tina HP tina WA turun ke hati. Mentak aya bahasa kieu gara-gara nyekel HP jadi loba WA-WA-an, gara-gara nyekel HP jadi loba salingkuhan, jadi loba salingkuhan. Nusok salingkuh teh naon ngaranna? Uyup. Mentak ayeuna ngaji kudu aya bawaeun nya ngaji teh. Menang naon ece ngaji teh menang keueup kitu nya. Lanjut. Pugu-pugu di dieu teh keur aya muludan acara pangaosan hayu ieu jelema teh teu daek hadir eta teh keueup nu kitu oge nya. Pugu-pugu ieu teh keur aya muludan hayu ibu-ina ieu acara teh encan beres hayu ieu ibu-ibu bapak-bapak balik ti heula eta teh keueup pentak nu balik ti heula nu kitu teh keueup. Pugu-pugu pamajikan teh ieu hayang dibonceng hayang naik motor. Salaki boga motor kalau ngaboncengan wae batur lalaki nepi ka awewe eta teh ngaranna ojek nu kitu mah ece lain keueup sia teh keueup mah karena motoran ye ojek mah ulah disarukeun keueup atuh beda deui nya maka kade urang ulah hirup siga keueup. Bahkan saur Syekhuna Abu Ya Anizam Sukabumi bahasana teh kieu kun kal bancet wala takun kal keueup. Hirup kudu siga bancet tong siga keueup. Kumaha maksudna? Ari bancet mah miwarang sesuai jeung praktekna, ari keueup mah nitah tapi teu sesuai jeung praktekna. Anu kitu teh keueup. Jadi kembali deui, lahirna Kangjeng Nabi urang kudu bunga. Bungana urang kieu ngayakeun muludan memperingati muludan sok sanajan urang teh tahun kamari muludan. Tahun kamarina deui muludan deui, tahun kamarina deui muludan deui. Tidak ada kata bosan kalau kita cinta kepada Nabi, betul? Karena orang bunga berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad. Maka lamun orang berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad sesuai pangandikan Nabi, man pariha bina parih nabihi. Sing saha jalma anu bunga atas kelahiran kami, saur Nabi ku kami bakal dibungahkeun deui. Atau mudah-mudahan orang sadayananya anu hadir sing menang pangbubungah ti Nabi nya tadi antarana mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Makanya alhamdulillah kita dapat berkumpul, duduk bersama menghadiri Maulid Nabi. Bahkan ieu nya Sohibul Bait Bapak Haji Nana ngayakeun acara seperti kieu teh teu gampang, penuh pengorbanan bener teu? Harta dikeluarkan, tenaga dikeluarkan, apapun yang dimiliki dikorbankan untuk Nabi karena orang cinta ka Kangjeng Nabi. Sebab da urang mah ya bupanya cinta lain ukur di Nabi wir hungkul, cinta lain omong kosong hungkul, cinta butuh bukti. Karena definisi anu sakumaha cek Imam Busiri, innal muhibba anil uzali fi somami ayah sabu anal hubba munkatiman ma baina munsajimin minhu wa mudharimi. Memang definisi daripada cinta anu sakumaha cek Imam Busiri, sesungguhnya cinta itu tersimpan di dalam lubuk hati yang sangat dalam, di antara tetes duka jadi tangis air mata. Itulah cinta. Jadi intina dulu orang mah cinta lain ukur di Nabi wir hungkul apapi, betul? Bahkan tidak cukup dengan harta saja, tidak cukup dengan tenaga saja. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, alaikum bimahabbatil ulama wayahna jeung wayahna sing cinta sing deudeuh sing nyaah ka para alimil ulama. Kita cinta kepada habaib, cinta kepada zuriyah Nabi, cinta kepada kiai ulama ajengan ustad, maka sama dengan cinta kepada kata Nabi. Kata siapa? Kata Nabi, man akramal ulama faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Sing saha jalma anu ngamulyakeun ai ahabba tegesna mika cinta mika deudeuh ka para alimul ulama saur Nabi, maka sarua jeung ngamulyakeun kami. Saha jalma anu ngamulyakeun kami, maka sarua jeung ngamulyakeun Gusti
Sajalma anu ngamulyakeun Gusti Allah, maka ku Allah bakal diberikan fasilitas surga. Alhamdulillah. Jadi lamun ditarik benang lurus nama kieu ibu bapak, lamun urang cinta ka ulama maka sarua ngabuktikan cinta ka Kangjeng Nabi. Lamun urang cinta ka ulama maka sarua cinta ka Gusti Allah. Lamun urang cinta ka Gusti Allah maka ku Allah bakal diasupkeun ka surga. Pertanyaan anak ulama ajengan kiai ustad anu mana nu urang kudu dimulyakeun teh dulur. Ulama kiai ajengan anu urang kudu dimulyakeun teh adalah kiai setempat, kiai setempat anu urang kudu dimulyakeun teh nu deukeut heula. Karak anu jauh, coba pikir ku urang we nya. Lamun di lembur aya nu maot sok mending keneh neang kiai anu jauh apa nu deukeut? Nu deket heula apa nu jauh heula? Nu deket heula, betul? Da dipikir-pikir na urang teh loba ngarepotkeun kiai setempat sedangkan urang butuh. Sok geura giliran aya pangabutuh ieu nya, tengah peuting sanajan tengah peuting gegedor ka imah kiai. Da leungit ka era ku pangabutuh mah. Nepi ka kiai teu tibras sare diganggu ku urang. Nepi ka kiai tengah peuting jam 12 peuting muka pantau poho teu make kolor-kolor acan kiai na udang sare atuh. Linglung keneh. Sampina kolor teu make samping merosot teu mana teuing kabayang euy. Boleh junior keur sare keur merungkut mulanya. Urang teh geus ngariweukeun ya ka kiai teh sebab urang butuh ka kiai ajengan ustad, betul? Sok urang buktikeun geura tahlilan ka kiai matang puluh nujuh bulan ka kiai kamaotan. Bener teh? Jadi atuh urang mas barang gubrag lahir ka alam dunia nepi ka ninggalkeun alam dunia urang teh butuh kana doa kiai ajengan ustad. Mentata deh ulah macam-macam ulah ngamusuhan kiai komo jauh jeung kiai hirupna bakal cilaka. Tong ge di akhirat ibu bapak di dunia we heula anan jelema hirupna jauh jeung kiai jeung ajengan jauh jeung ustad jeung kiai ternyata naon hirupna bakal hara rese. Jelema salah kaprah ayeuna mah lobana nya dielingan ku kiai teh ngalalawan. Masing-masing kiai. Munah wae eta ngomong masing-masing ka kiai. Kumaha lamun ku kiai dilawan sarwana hayo? Kumaha lamun kiai nyerenteng? Saha durek nahan? Cek kiai teh heuh alus lahir teh masing-masing dah. Maneh maot mandi sorangan. Salat sorangan, dikuburkeun sorangan, tahlilan sorangan. Aya nu maot mah ieu kiai anu nguruskeun bener teh. Nepi kajadian aya jelema maot pamajikanna ceurik datang ka imah kiai. Ditanya ku kiai kunaon ece make ceurik? Salaki abdi maot kiai. Terus heuh cenah ari masyarakat mah ieu tos kumpul ka kiai nganungguan kiai anu bisa nguruskeun. Cek kiai kumaha ece bejakeun nya ka salaki ece anu geus maot. Masing-masing hayo rek dilawan sarwana ku kiai. Lamun eueuh nu bisa nguruskeun piraku atuh mait mandi sorangan. Da moal mungkin. Bener teu? Cek budakna teh nu panggedena geus teh eueuh nu bisa nguruskeun mah ieu mait paekeun kana mobil dugul. Rek dibawa ka mana sia teh? Rek dibawa ka setim. Anyir buah edan. Mait di setim. Gila sekalian meureunnya. Dielapna ulah make anu ulah make kanebo. Mepeh garing. Terus make kit meherang. Ulah disolatkeun, ulah dibawa ka masjid, ulah bawa ka showroom. Siap kredit mait begitu mah nya. Heuh kebiasaan kok kieu masing-masing ditinggalkeun kade urang teh butuh, betul? Maka awas kade ulah wani-wani jauh jeung ulama, wani jauh-jauh jeung kiai ajengan ustad. Lamun jelema hirupna jauh geus wani jauh jeung kiai jeung ajengan jeung kiai jeung ustad. Anu sakumaha saur Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dina kitab Nasaihul Ibad anu disarahan deui ku Syekh Nawawi Al-Bantani, falaula bi'ilmil ulama la sara nasu kal bahaim. Andai kata jikalau seumpama lamun jelema hirupna jauh tina dasar bimbingan para alimul ulama, hartina taradaek ngaji, taradaek ngadengkeun pepatah kiai, maka eta jalma kalakuanna teh bakal kaya kal bahaim, bakal seperti binatang. So, urang buktikan, urang praktekkeun ibu.
Iya ibu-ibu bapak-bapak orang dia apal tante kana monyet nyaho kana monyet nyaho sok ari apal mah jawab sing kompak bantuan siap sok ku abdi dites punya ari monyet sok salat tara caranya sok balik-balik nyoba heula nya lanjut ari monyet sok dahar tara monyet sok minum tara monyet sok sare tara monyet sok ngaji tara monyet sok salat tara monyet sok sedekah tara monyet sok puasa tara akur coba ayeuna giliran jelemanya manusia siap coba kompak siap bantuan supaya tertunduk siap sok dites di ku abdinya ari jelema sok nahar tara jelema sok minum tara jelema sok sare tara jelema sok salat tara jelema sok ngaji tara jelema sok puasa tara jelema sok sedekah tara atuh dulur lamun aya jelema pagaweana teh dahar minum jeung sare doang pagaweana teh dititah ngaji teu dae kita sholat teu dae kita puasa teu dae kita sedekah teu dae nu kitu teh moalnya betul atuh ulah heula ka abdi euy nyebut maneh nasa atuh lamun di dieu aya RT na tara sholat berarti RT na oge ilik itu wanian makanya kita RT na aya hadir tapa RT ieu tersangka nata ieu wararannya dia ibu-ibu nanya renteng wae teh tadi pugu euy wanian ieu ka RT ya Allah makanya maaf Pak RT nya ulah kasinggung Pak Syarte bisa dua ke jeung monyet setelah Pak RT na tara jangankan Pak RT rek RW na kah rek lurah na kah rek camat na kah rek presiden kah bahkan rek kiai rek ustad kangaran-ngaran berani meninggalkan sholat anu kitu layak disaruakeun ejeung mo betul mentak kurang babat kabeh benar ya benar supaya teu eueun kasinggung betul kurang babat kabeh makanya saya mau tanya lagi ke ibu-ibunya khusus ke ibu-ibunya sebab nanya ke ibu-ibu meresep Bu meni euy di dieu mah bet meni euy di dieu mah kiai abdi berceramah ka Cianjurnya ibu-ibu digerowan ku abdi Bu kah nu naon ngajawabna ieu di dieu ibu-ibu euy meni sieu balik kali Bu nya tenang lamun ibu Bu ibu-ibu araya buaya kerak sadareun katanya Allah ya Rabban lamun ibu ya boga salaki we nya pagaweana teh naon musuk Bu tukang musuk hidupna mau maju-maju moal pokoknya maju ka hareup baraseuh we bajuna atuh nya mentak musukna ulah maju cici musuk mah benar teu lamun ibu ieu boga salaki pagaweana teh hardolin apaan hardolin naon dahar modal ulin giliran di kita sholat tidak sholat sedangkan anu disebut guer muhtarom naon ari guer muhtarom teh nyaeta lian hayawan anu teu dimuliakeun ku Allah salah sahijina makhluk anu teu dimuliakeun ku Allah ranking kahiji teh ternyata lain monyet saha atuh jelema anu teu daek salat 5 waktu jelema anu ninggalkeun salat 5 waktu teh lebih hina tibatan terus jelema anu samodel kitu teh pentingna sare ngarending ejeung ibu berarti ibu teh sare ejeung jangan salaki astagfirullah ayeuna wanian ka salaki euy tadi ya Allah ya Rabban muludan unggal saun ieu nya kudu aya tapakna atuh ieu ibu-ibu jadi beuki ngalawan ka salakinya
loba Allah ya Rabbana. Jalan-jalan ke Banjaran, aduh cemimin, naik taksi ke Tegalan, mulu dan unggal tahun mulu dan aduh cemimin, kasalaki angger ngelawan. Urusan ngelawannya tapi insya Allah dia mah malnya mal ayo ngaku kan yang gitu-gitu kesalaki nya teh ngalamun tara daek ibadah tara sholat tara puasa kakarang eta kalakuana siga mau paham. Jadi ketika jelema hirupna jauh jeung ulama anggang jeung ajengan jauh jeung kiai jeung ustad ternyata kelakuan bukan hanya akan seperti binatang tapi bakal lebih bejat, lebih anarkis, bahkan lebih predator daripada binatang buas. Lain ieu ngaji teh jadi malah lotot kambing kieu teh euy. Kapura ieu beuki ka dieu abdi ngaos beuki peureus ka dieu. Heeh, nami lagi ustad cabe rawit kudu aya lana sateunya. Wah, ada pasti ceramah-ceramahnya. Hampuranya mau ngomongkeun mau nyeri hate, mau balalik, mau mere berkat, dendam ke tempuna teh. Jadi ketika jelema hirup jauh jeung kiai anggang jeung ajengan, ternyata kelakuan bukan hanya akan seperti binatang, tapi bakal lebih bejat, lebih anarkis, bahkan lebih predator daripada binatang buas. Survei membuktikan. Bu, Pak, orang pernah teu ningali dina berita aya berit bunuh diri gara-gara krisis ekonomi aya tahan teu. Tuh aya berita kitu mah nya lamun jelema heueuh balata loba bunuh diri gara-gara krisis ekonomi. Komo pan ayeuna teh Indonesia teh keur gering ekonomi bener teu? Rupiah anjlok, harga pangan, harga sembako naik, harga cabai semakin pedas, harga cangcut semakin terjepit. Pan aya lagu nanya sok dinyanyikan ke budak TK nih baheula sok nyarani naik BBM naik tinggi sekali, naik sembako naik tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja banyak rakyat melarat, kiri kanan kulihat saja banyak rakyat melarat. Betul? Jawa Barat, Jawa Timur, rakyat melarat, pejabat semakin subur. Nu nabuh-nabuh, nu ngampar-ngampar, nu sebeuh-sebeuh, nu lapar tetap lapar. Betul? Jadi atuh urang pernah teu ningali dina berita aya jelema bunuh diri gara-gara krisis ekonomi aya tah henteu. Saeutik loba leuwih bejat tibatan care. Leuwih bejat tibatan beurit. Tuh eleh ku beurit jelema jauh jeung ulama teh. Terus ibu bapak, urang pernah teu ningali deui dina berita aya anak hayam wani ngebunuh indungna sorangan aya henteu? Tuh aya hayang we taladung ku indungna atuh. Tapi urang pernah teu ningali dina berita aya jelema ieu budak dikandung 8 bulan ku indungna, disusui selama 2 tahun, ieu budak tumbuh dewasa. Gede dewasa wani ngabunuh indungna sorangan aya tah henteu? Saeutik loba leuwih bejat tibatan hayam. Tuh eleh dewe ku anak hayam. Jelema jauh jeung ulama teh betul? Terus ibu bapak ieu orang dia apal tah teu kana careuh. Nyaho careuh? Careuh teh ieu musang. Nyaho careuh? Mus apal jangan dulu beranjak kemana-mana. Saya akan kembali lagi setelah pesan berikut ini. Tenggorokan kering, bibir pecah-pecah, itu tandanya Anda kurang cairan. Maka dari itu silahkan leueut caina terlebih dahulunya. Wios rek leueut deui wios. Wios rek na panggung aing ngaleueutna. Bu, neneknya bu. Kisuna.
esangan aku uing teh nya. Lanjut ya lanjut. Lagi dia pada dia. Jadi cuma ibu-ibu lah, aing lah. Lanjut ya lanjut. Benar. Lain ida marah ya ke sungai ya. Benar kena naon? Lain arek nanya ya di dia biasanya pangaosan sok nepi jam baraha? Hah? Subuh jam 2. Oh nya alhamdulillahnya berarti di dia mah ahlina ngawadul bilang aku ngaji nepi ka subuh gua edan. Allah ya robbana. Lanjut ya teh. Masih semangat? Kan dulu. Nepi mana tadi ngaos? Oh cara apa eta cara goreng aslakna cara mah teu kaup aya hayam sok ditewak ngan cara mah wajar-wajar wae boga akhlak goreng patut sebab teu boga akal kumaha cenah lamun jelema boga akhlak seperti cara eta mah lain wajar nu kitu mah kurang hajar bahkan jelema mah boga akhlak seperti cara teh leuwih ti cara survei membuktikan lamun cara ngahakan hayam paling hiji dua anu dihakana tapi lamun jelema geus katempelan ku awak cara lain hiji lain dua anu dihakana tapi sak andang di paling kabeh betul lamun duit teh lain 100 200 anu dipaling tapi miliaran triliunan leuwih beujat tibatan cara eleh dewe ku cara jelema jauh jeung ulama teh bener teu itulah dampaknya jelema jauh jeung ulama jauh jeung kieu jeung ustad. Bahkan ayeuna para ulama lain saukur dijauhi tapi ayeuna geus loba para ulama dizolimi dicaci dihina kamari ya Allah ya Robbana urang nemponya dina medsos kamari-kamari habaibna anu dihina ayeuna kiai anu dihina pondok pesantren dihina Allah ya Robbana akhir zaman bupa kade urang ulah pipilueun urang sing cinta ka habaib sing cinta ka zuriyah nabi sing cinta ka para ulama kiai ajengan ustad betul kade urang ulah sailu-iluna ulah sailu kaba ulah kade urang tetap sing cinta ka ulama betul ibadah urang anu loba ngalawung anu loba kaledon atuh mudah-mudahan ku cintana urang ka nabi ku cintana urang ka zuriyah nabi ku cintana urang ka para habaib ulama urang menangkeun syafaat jaga di yaumil umat ulah wani-wani ngagogoreng habaib ulama bisi dikutuk ku kanjeng nabi jaga di yaumil kiamat kade urang mah sing cinta geus puguh ye orang-orang kafir mah karesepeun ka kanjeng nabi karesepeun ka para habaib ulama teh justru orang kafir mah ngancurkeun umat Islam mentak dibejakeun dina Al-Qur'an oge sakumaha kebencian orang-orang Yahudi jeung orang-orang kafir ka umat Islam teh walam taradu antal yahud walam nasara hatta tattabi'a millatahum wallahu alam bimuradi orang-orang Yahudi jeung orang-orang Nasrani moal ridho jeung moal tenang dina hirupna lamun ningali umat Islam nyempeng paguh dina agamana tapi Yahudi jeung Nasrani ridho suka tenang dina hirupna lamun ningali umat Islam loba nu milu agama Yahudi agama Nasrani mentak sengaja Allah ngabejakeun dina Al-Qur'an sakumaha kebencian orang kafir ka umat Islam supaya umat Islam lebih waspada supaya umat Islam lebih mempertahankan kana keimanan. Nah, margina ieu iman mangrupakeun hiji butir intan berlian anu bakal mawa kabagjaan dunia sareng akhirat. Oge masalah mempertahankan keimanan, lain masalah nu gampang buka. Komo ayeuna geus asupkeun zaman era teknologi, era informasi, era globalisasi, zaman geus loba bahasa era tapi awas kade jangan sampai terjadi zaman era ngaji, era salat, era puasa, era sedekah. Boleh zaman berganti tapi iman jangan sampai mati. Boleh zaman berubah tapi akidah jangan sampai goyah. Boleh zaman berganti tapi iman harus tetap di hati. Betul? Naon margina ayeuna orang-orang kafir semakin berani menghancurkan umat Islam. Tempo dulur urang nu aya di Palestina seagama seislam di Bararunung betul puluhan juta anu mautna ya Allah ya Rabbana. Ayeuna mentak ya Allah ya Rabbana orang-orang kafir menghancurkan Islam. Dihancurkan anak muda anak heula. Dihancurkan akidahna, dihancurkan akhlakna, dihancurkan pergaulanna, tingali pergaulan budak ayeuna ya Allah ya Rabbana geus hancur bu Pak. Nepi ka buukna ge geus kawararau budak ayeuna mah. Ayeuna di buruman, di hejoan, di konengan heuh sakalian atuh cikuran. Kurupukan
cabean jadi sebelah hulu kadituna di meja teh kalau ngalawan budak ayeuna mah mari kana teh gaul ustad gaul orang barat oge bukna di beureman heueuh eta mah orang barat dan di beureman di hejoan we orang barat mah pantes wae ka tempona da ieu rupa urang teh nya manusia teh entos disampurnakeun ku Allah dina bentuk jeung rupa teh laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim yakin nyata Allah menciptakeun jalma-jalma teh dina pang alus-alus bentuk jeung rupa kunaon orang barat buukna beureum geus dipanteskeun ku Allah orang barat buukna beureum sabab awak mage jangkung gede irungna mancung kulitna bodas bule huntuna bodas utahna oge pizza burger spaghetti nya garaya utahna ge teu nyerahkeun kunaon orang Indonesia buukna hideung geus dipanteskeun ku Allah sakitu ulah sok diroba-roba deui ieu mah orang lembur yang pikiruan bos orang barat buuk di beureman mun siga Belanda kaduruk atuh awak jebrong suku jebrongnya buuk jabring panon beureum balik uratan untuk oneng siga mabuk tai ninggam utah nu kaluar tumis oncom anjir buah edannya ungkap pantesna kadenya urang mah ulah nan urutan gaya orang kafir urutan orang-orang Islami tutupan aurat insya untuk ayeuna ya Allah ya Robbana pergaulan budak ayeuna geus hancur tingali budak awewe ayeuna geus nararekan wararani make rok mini katempo pingpingna katempo kelekna jalmong bujal katemong make pakaian teh encan beres dijahit geus ditarana bus atuh da tungtungna bujalna katemong geus obeng kembang diiklankeun kok geus eueuh ka erana mentak pantesnya malaikat Jibril bakal turun ke alam dunia saparantos kanjeng Nabi pupus. Saur malaikat Jibril ya Rasulullah, saya akan kembali lagi ke alam dunia kurang lebih 10 angsuran. Malaikat Jibril turun ke alam dunia di antarana Rabbul Haya minan nisa, diangkat dicabut rasa ira awewe di alam dunia. Ayeuna geus palatak loba awewe teu boga kae nembongkeun auratna bujur ditemong-temongkeun sagala. Leuweung artisna bujurna bodas glowing mulus ngeuna di deuna oge. Ieu ninggal orang lembur bujur nongtot geuneuk hideung deui. Sugan teh tato hapur. Digarong mani ngebul anyirna. Boro-boro merangsang ningalina ge hayang najung. Jeung deui budak ayeuna ya Allah ya Robbana geuning di Bogor mah loba nya. Marake celana pondok awewe teh nya lelumpatan teh nya isuk-isuk jogging. Ngalewat ka kiai ngabibita ka kiai nu kitu teh atuh da ieu kiai oge normal euy ningali kitu mah abdi ge leuleus teh digajaan ka ngalawan budak ayeuna mah nya bahasana teh gaul ustad gaul ngan gaul we bahasana teh ternyata di tempo-tempo ditingali-tingali eta teh gaul teh ternyata singkatan eta teh bu naon kitu singkatanna gaul gaya urang leuweung naon cenah gaya urang leuweung naon sok dileuweung teh mo sok jawab sing tarik supaya kadengeun ku awewe anu ngiklankeun auratna naon cenah gaul teh gaya urang leuweung naon sok dileuweung teh naon sing tarik naon atuh mana ka abdi udah nganyakna euy teu sopannya jadi teman aya jalma ngiklankeun auratna berarti eta teh anak buahna mo bahkan ayeuna lain saukur nembongkeun auratna hungkul tapi ayeuna geus loba awewe anu berani menjual harga dirina naudzubillahi min seperti mana wanita malam PSK jablay seng seong pecun jeung sajabana pan aya sindiranana bedakeun ulah Karawang tempat berjuang Cianjur tempat bertempur Parawan zaman sekarang susu bujur sesa batur tungtung nama bakal loba parabola Parawan jebol ti heula eta parawan jebol ti heula naudzubillah maka kade di dia awas parawan awas kade jaga kehormatan jangan sampai karayu ku lalaki yang mencari kesempatan dalam kesempitan seperti kumaha budak ayeuna baroga motor paus alus lain pakai ngojek budak ayeuna boga motor dipake ngabonceng ka Bogor si eta mah dina jalan rata ge ngahaja di reman we si eta mah kedeng-kedeng cekit we
ari cek ka Bogor teh aman ke di rem wae. Aya sireum lewat, modusna teh aya sireum. Padahal kalian aya sireum lalakina we hayang sunoto. Naon kitu sunoto teh susu lanjut tombol. Kalau sekalinya parawan dengan ulah laki-laki yang mencari sunoto waspadalah. Jadi kade ieu mah nya rek lalaki rek awewe omat hirup kudu ati-ati sabab di zaman kiwari loba maling liar tah. Ih asli eta ya Allah ya robana. Loba jelema ayeuna elor. Loba jelema elor. Terkena virus LGBT. Nyaho LGBT nyaho LGBT teh ya tulisan nama LGBT nyaho LGBT teh lain singkatan leupeut gehu bala-bala tempe lain eta mah gorengan saten gitu mah LGBT teh kieu ya bejaan ulah LGBT L na lesbian awewe kawin ka awewe deui ih gilanya gak suka gelai rek naonan atuh awewe kawin ka awewe deui lain rek ngadu naon dan rek ngadu gaprok ngadu naon maka kade awas terus nu kaduana LG nya gay homo lalaki kawin ka lalaki deui ih galila nya rek naonan lalaki kawin ka lalaki deui lain rek ngadu naon rek ngadu pandang apa ngadu naon meureunnya mentah kawas kade lalaki ulah bogo ka lalaki deui kade lain kurang naon aing kabayang ke malam pertama na meureunnya ka kamar dua nana badut jeung badut ditinggali aya kumisan dua nana dipurikiran dua nana ditinggali terongan anjir buah edan geuleuh nya terus nu katiluna LGB nya biseksual biseksual teh awewe anu beuki ka lalaki tapi ka awewe beuki deui terus lalaki anu beuki ka awewe tapi ka lalaki beuki deui buset beuki ka mana-mana euy sigana dibere gebog cau di bolongan dikeureueuh sigana teh da nya beukian kitu mah terus nu ka opatna nya LGBT T na bedakeun ulah bedakeun penting teh moal transgender naon transgender teh awewe anu hayang jadi lalaki terus lalaki hayang jadi awewe nu tadina awewe nepi ka operasi puluhan juta dikeluarkeun jadi nepi ka rupa lalaki terus sabalikna nu tadina lalaki nepi ka operasi puluhan juta dikeluarkeun jadi nepi ka rupa awewe naudzubillahi min mentok ya Allah ya Rabbana ayeuna bencana geus datang nya ngeureuyeuh ulah nyalahkeun ka Allah lamun Allah nurunkeun tsunami ulah nyalahkeun ka Allah lamun Allah nurunkeun gempa bumi longsor banjir bandang jeung sajabina ulah nyalahkeun ka Allah tanyakeun kana kalakuan manusia tanyakeun ka Bang Ebit kumaha ca Bang Ebit bejakeun ulah barangkali di sana ada jawabnya mengapa di tanahku terjadi bencana mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang lain abdi nyanyi meni tepuk tangan boro-boro nyawer kelak sayang ngaget tadi berbedaan wae tapi insyaallah si di dieu mah sing dijauhkeun tina virus LGBT para pemudana sing soleh sareng soleha amin ya rabbal alamin entah ibu bapaknya hoyong teu gaduh putra putri anu soleh soleha entos dididik kacan lamun hoyong gaduh anak anu soleh soleha didik anak teh ku didikan agama sebab ngadidik anak teh kewajiban orang tua wajibu alal abai wal ummahati ta'limu auladihi wajib kami jadi indung bapak kudu ngadidik anak-anak ku didikan agama jadi kewajiban orang tua kudu ngadidik anak-anak teh dan nyenengake orang
tua. Lamun budak teu dididik ku didikan agama engke budak bakal dijurungkeun kana neraka. Sameme neraka meta dihadirkeun orang tua cek ibu budak di heula atuh malaikat tong waka diasupkeun kana neraka. Da abdi teh gaduh orang tua. Gara-gara abdi bodoh kieu teh gara-gara abdi teh nyawa kana agama gara-gara abdi doraka maksiat kieu teh gara-gara orang tua henteu ngadidik. Ayeuna menta dipanggil inung bapana diperintah pertanggungjawaban ku anak di akhirat. Sebab anak henteu dididik bakal jadi musuh terbesar di akhirat. Tapi sabalikna lamun urang boga budak anu soleh-solehan bakal nulungan kalau jadi inung bapana. Insya mentak urang doakeunnya barangkali urang sadayana sing soleh sareng soleha. Insya Allah sungguh berbahagia ibu bapak lamun urang mempunyai anak anu soleh-soleh di mana orang tua nantos pupus aya anak solehnya anu ngadoakeun inung bapana, bahkan pahala ganjaran anu bakal terus ngocor ke alam kuburna kadua inung bapana. Betul anu ngocor ke alam kubur tilu dina hadis Rasul, hiji sodakoh jariyah bari ikhlas karena Allah, dua ilmu nu manfaat serta dialap manfaat, tilu gaduh putra soleh ngadoakeun teu weleh-weleh sadayana Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi sadayana Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi alhamdulillah. Ya kira-kira nepi ka dieu kahartos paham alhamdulillah. Pametos kahartos geus paham rupina sakitu ti sim abdinya dialap cekap teu karaos ditanya urang teh nya tos sajam langkung kitu nya margi urusana sajam langkung ngalembur ieu. Doakeun sim abdi sing panjang yuswa amin. Insyaallah abdi enjing bade ngabujeng ka Gunung Putri Cikeas nyatanya insyaallah abdi sing sehat doakeun nya sing panjang yuswa amin. Terus kuduna teh nya ieu teh wengi ieu teh abdi ceramah ka ditu ka Cianjur kuduna teh penting ieu teh. Ngan dipikir-pikir deui rek naon jauh-jauh ka Cianjur ari teh diondang mah. Mending pene puguh di dieu diondangnya ku hajinana betul. Mudah-mudahan sing aya manfaatna nyuhun keur dihapunten dina sagala kakiranganana nu saena ambil anu awona picen bae. Aya pita dina bilik aya suang diasupkeun panitia kuring rek balik eta bungsa garasiapkeun. Oh imam biasana nya ari di dia teh biasa mah beureun biasakeun nya. Pileleyan sapu nyeri pegat simpai patorai pasti panggam lain waktu patepang deui. Jamaah sadayana tolong dong angkat tangannya ke atas. Anu tidak angkatkeun bokelek pokona. Terus sadayana terus sok sing luhur. Dadah. Kenal prank. Hari kalam bila itu kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta kesempatan kepada kita untuk berkumpul dalam majelis yang penuh keberkahan ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan kepada seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah yang begitu besar. Karena sesungguhnya tidak ada satu pun nikmat yang dapat kita hitung jumlahnya. Nikmat sehat,
nikmat keluarga, nikmat rezeki, hingga nikmat iman yang membuat kita tetap mampu menghadiri majelis ilmu dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, di antara tanda keimanan adalah tumbuhnya rasa cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi adalah rahmat bagi seluruh alam. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Karena itu, ketika umat Islam memperingati Maulid Nabi, hakikatnya bukan sekadar perayaan biasa, tetapi bentuk rasa syukur atas lahirnya manusia paling mulia yang membawa cahaya Islam ke muka bumi. Saudaraku, sebelum Rasulullah diutus, manusia hidup dalam zaman jahiliyah. Banyak kemaksiatan terjadi, kebodohan merajalela. Kaum wanita dipandang rendah. Bahkan bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Namun setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang, Allah mengangkat derajat manusia. Islam memuliakan perempuan, memuliakan keluarga, memuliakan ilmu, dan memuliakan akhlak. Karena itulah kita wajib mencintai Nabi dengan sebenar-benarnya cinta. Cinta bukan hanya di lisan, cinta bukan hanya ucapan, tetapi cinta harus dibuktikan dengan mengikuti ajaran beliau. Menjaga salat, menjaga akhlak, menghormati orang tua, menyayangi sesama, dan menjauhi segala larangan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, di antara manusia yang paling berjasa dalam hidup kita adalah ibu. Betapa besar pengorbanan seorang ibu. Beliau mengandung selama 9 bulan. Beliau menahan rasa sakit ketika melahirkan. Beliau begadang ketika anaknya sakit. Beliau rela lapar demi anaknya kenyang. Beliau rela lelah demi anaknya bahagia. Karena itu, Islam menempatkan kedudukan ibu sangat tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya siapa yang paling berhak mendapatkan bakti seorang anak, beliau menjawab, ibumu. Kemudian ditanya lagi, ibumu. Ditanya lagi, ibumu. Baru kemudian beliau menjawab, ayahmu. Ini menunjukkan betapa besarnya jasa seorang ibu. Maka jangan sampai kita menyakiti hati ibu. Jangan membentak ibu. Jangan membuat ibu menangis. Karena ridha Allah bergantung kepada ridha kedua orang tua. Saudaraku, begitu pula dalam rumah tangga, seorang suami harus memuliakan istrinya, dan seorang istri harus menghormati suaminya. Rumah tangga yang bahagia bukan dibangun oleh harta semata, tetapi dibangun oleh iman, kasih sayang, dan saling menghormati. Di zaman sekarang, banyak orang mudah mengucapkan cinta, namun tidak semua siap bertanggung jawab. Karena cinta sejati bukan hanya ucapan. Cinta sejati adalah kesetiaan. Cinta sejati adalah tanggung jawab. Cinta sejati adalah kesediaan untuk menjaga pasangan dalam suka maupun duka. Saudaraku yang dirahmati Allah, selain mencintai Nabi, kita juga harus menghormati para ulama. Karena ulama adalah pewaris para nabi. Merekalah yang mengajarkan kita cara sholat. Merekalah yang mengajarkan kita membaca Al-Quran. Merekalah yang mengajarkan kita membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Tanpa bimbingan ulama, manusia akan mudah tersesat oleh hawa nafsu. Karena itu, jangan meremehkan ulama, jangan menghina ulama, jangan menjauh dari majelis ilmu. Dekatlah dengan orang-orang saleh agar hidup kita mendapat keberkahan. Saudaraku, salah satu kewajiban terbesar orang tua adalah mendidik anak dengan agama. Jangan hanya mengajarkan anak mencari dunia, tetapi ajarkan pula sholat, ajarkan membaca Al-Quran, ajarkan akhlak yang baik, ajarkan menghormati orang tua. Karena anak yang saleh akan menjadi investasi akhirat bagi kedua orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ketika manusia meninggal dunia, amalnya terputus kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Betapa beruntungnya orang tua yang memiliki anak saleh, karena doa anak saleh akan terus mengalirkan pahala meskipun orang tuanya telah berada di alam kubur. Saudaraku, di zaman yang penuh fitnah ini, kita juga harus menjaga iman dan akhlak keluarga. Pergaulan bebas semakin terbuka, kemaksiatan semakin mudah diakses. Teknologi yang seharusnya menjadi sarana kebaikan, terkadang justru digunakan untuk hal-hal yang merusak. Karena itu, mari kita jaga diri, jaga keluarga, dan jaga anak-anak kita. Boleh zaman berubah, boleh teknologi berkembang, tetapi iman jangan sampai hilang. Akhlak jangan sampai rusak, dan agama jangan sampai ditinggalkan.
Mari kita jadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dalam setiap langkah kehidupan kita. Semoga Allah menjaga iman kita, menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita, dan mengumpulkan kita kelak bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.